Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang tiasa patepang dangu di acara dongeng Sunda pidangan di Carsun Pakekok. Mudah-mudahan acara dongeng ieu teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu pangabrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana dina dinten ayeuna urang neraskeun hanca dongeng kamari jajarna nyaetana katresna karya Aukok tang tresna dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-50 hiji. Mitra, mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina ginanjar kawilujengan sing disehatkeun lahir teu nemekaning batina nya. Tuh kituna sapertinya kalau ngeukeun waktos yuk urang dilajengkeun di dongeng teh. Yuk jeung ngadangkeun. Prungkah. Para mitra kaum dangu sadayana. Sipa anu ngarasa bingung lantaran arga anu terus putar-putar omonganana. Disebut putus da teu putus. Ditanya kunaon jadi indungna ge sama sakali teu putus. Tapi kunaon arga bet siga aya anu dirahasiakeun ku arga. Naon anu dirahasiakeun ku arga? Da teu nyaho atuh. Sedangkeun ayeuna anu cek perkiraan Sipa mah arga teh memang geus mundurkeun diri ti kampus. Anu hartina arga geus mah kuliah deui. Beki lieur keur Sipa harita. Sipa oge anu teu gagabah. Teu wani Sipa mutuskeun atanapi nyeun tindakan hayang putus jeung arga eta kumaha. Pikiran Sipa rek diantepkeun we arga teh kawas kumaha nepina lantaran dirina memang bogoh ka arga. Sanajan hatena peurih ayeuna ngarasa asa teu dihargaan ku arga itu jeung ieuna. Omongan manehanana asa teu didenge deui oge ku arga. Munurkeun diri oge arga teu bebeja ka dirina. Sipa harita neuteup seukeut ka arga. Sipa geus teu boga ka era, geus eueuh ka era kudu jadi indungna arga nu ngarasa geus deukeut ongkoh. Indung arga teh nu puguna mah jadi panyalindungan manehanana we tina gempuran arga. Ret Sipa harita kanu jadi indungna arga bujana. Ma, Sipa nyung dapungan ke Ma. Sipa pantos. Pantos ngariweukeun ka Ma. Allah Sipa. Tekedar nyun ke diapunten ka Ma. Sipa. Ka dieu teh mama atoh we nu aya. Sok tina naon Sipa ka dieu sing eueuh arga atawa aya arga oge geus puguh aya arga mah. Eueuh argana oge Sipa ulah nepi ka plungles ka dieu. Isma harita ngadegi indungna atara bijanah kawas kitu harita teu haa resep. Cemerut dari harita beri panonna burilak-burilek noong saeutik tina gordeng. Si Ma kunaon sih? Mungkin jeung nita we Sipa ka dieu. Cek Isma harita. Pada bari cek kerjet sukuna teh. Kekereuweut kesel kabujana. Ret harita arga ngareret ka Sipa. Sipa. Kunaon teu kuliah. Sipa ngareret. Akang nu kunaon ngundurkeun diri. Cek Sipa harita madikeun. Arga kerung. Nah ditaros medik naros. Nya teu geus naroskeun ka Sipa. Akang kunaon ngundurkeun diri. Cek Sipa. Nah akang mah teu kunaon. Nya Sipa ge teu kunaon sami. Cek Sipa. Bujana harita nu ret ka ditu, ret ka dieu. Ka ditu wanoja anu nepi ka resepna nyaetana Sipa. Ka dieu nyaetana anak anu bedegong. Pok bujana harita nengahi ti ditu nambeun. Tapi anger ngajurusna bujana teh mihak ka Sipa. Arga, yeuh. Ari jadi lalaki teh kudu tegas. Maneh teh rek kumaha hubungan teh jeung Sipa ayeuna? Ret, arga harita ngaret prima. Hubungan jeung Sipa mah teu naon da. Cek arga harita. Teu naon tapi mentak bingung ka sararea.
tinggal disipam dekat cerik itu terang bingung teh berenang. Aya naon masalahna? Sok ngomong. Ada beunang naon mah. Cek harga keukeuh we eueuna naon. Indungna harita bujana deket kesel ka harga harita hayang ketok we. Ngan pedah heueuh da geus gede harga teh piraku teuing mun budak leutik membeureunna di kumaha gitu. Cacakan geus gede ge da bujana memang galak ka harga mun teu lamun teu sapanuju mah kadang-kadang sok dibaledog geus senal oge. Si Pak harita anu ngarasa pangmeunangkeun ku bujana harita. Pok ngomong ka harga. Harga. Si pemberi nyarios Kang harga. Pati tadi nyarios. Emang tadi sana sing nyarios gitu. Sakitu swasta rompet teh. Cek harga harita mun sangeunahna ngomong teh. Si Pak disebut swasta rompet harita ngobrilek panonna. Dak dumadak kesel ka harga harita. Dengan ka kunaon sih? Si Pak disariu kenyang tarompet. Mak. Cek si Pak harita. Bari dengdek sirahna harita kana tak-tak nu bujana. Ogoan kerahanan. Bujana nunggu sapan harita kana tongongna. Si Pak. Sedengkeun Isma harita ningali atanapi Isma nya ningali si Pak kawas kitu harita. Ngalelewe. Bebe. Cek Isma harita bari jebi-jebi we harita. Pakatu kesel meureun ka si Pak. Ya, da Isma geus dewa geus kasebutkeun ayeuna geus marmir atuh da umur 16 17 tahun budak SMA geus ngarti itu jeung ieuna. Urusan percintaan mah seutik gedena we meureun anu deukeut we jeung harga ngarasa teu panuju meureunan. Aya awewe lain anu memang deukeut jeung harga kasup sipa anu jadi kabogohna. Emang rek nyaris naon gitu sipa teh. Cek harga harita. Jangan sekedap yuk. Si Pak, akang bade damel. Ira-ira we. Si Pak harita nepi ka molototkeun panon. Harga anu hare-hare ka dirina. Sekedap unggul Kang. Di dieu we. Margi akang bade damel. Ayeuna teh siang tuh. Astagfirullahaladzim Kang Arga. Kunaon sih Kang Arijan kieu sih? Cek si Pak ngarasa bingung ka harga sikepna. Sabab tara-tara harga teh kawas kieu, disaprak manehna embung diajakan ku harga. Nah, harga terdendam gitu. Si Pak harita nemetot dengan harga. Mak. Si penyedak harga mah. Cek si Pak harita. Pujana harita ku tiba mangut we. Harga harita ditarik. Kadaik teu daek. Piraku kudu patarik-tarik. Muka paksa milu ke si Pak. Sedangkeun Isma harita nu ngelolkeun sirahna. Teu sadar harita sirahna ulah elol. Tinggal neuk-teuk beheungna hungkul. Pujana nu ningali si Pak eta Isma kawas kitu harita pok ngomong. Isma lain keluar ngadeng kikituan aya naon teh. Teu kunaon mah. Kang Arga ka mana mah? Cek si Pak bari lalol. Oh di baku kabogohna. Si Pak harita melenungkeun atau Isma melenungkeun sungutna harita. Mang kunaon kitu? Teu mah. Cek Isma harita bari cungar-cengir. Dina hate mah panas nakeranan ngan pada nemongkeun teu panas we. Harita Isma diuk gigireun anu cari indungna harga. Mun sok araraneh barudak teh. Cek bujana harita sebenarnya lain ditujukan ka Isma. Isma dianggap tunggul we da budak masih kena leutik cek paribasana dianggapna ku bujana mah. Udah kemari sore atuh da budak SMA kelas 1. Mang naon kitu mah? Sok yang hafal wae kana urusan lancuk teh ah. Cek bujana nyebutkeun lancuk. Isma barang ngadenge bujana ngomongkeun lancuk ka harga ka manehanana. Aya teh cemerdud. Mung sebut aja kayak disebutna ka bogoh we kitu. Kara seuri Isma. Mama, nyarek naon atuh ye budak leutik mah? Beri naon? Isma beuki cemerdud we. Disebut budak leutik mah komo. Mun teu meuni leutik sagala kan Isma teh geus dewasa tuh mah. Dewasa naon Isma? Nanaon teh? Dak sadek kieu manguran mangaji ka ditu. Isma dikitukeun ku bujana beri seuri harita. Beuki amek we keheul ka bujana. Mama, Cek Isma harita merenying. Jangan Isma, kunaon mah jeung teh sakola sagala? Apa rasan dieu teh?
Isma harita ngarenya geuwas. Lah, nya mah keberangan. Cek Isma harita ningali jam geus 7:30. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah kunaon ari Isma. Mas teh bejaan. Ar, make jeung tengah bejaan kudu ngarti ieu. Anang kunaon tita tadi sising di kamar? Keur naon? Isma harita galagapan. Maca PR mah. Maca PR kan kuduna peuting atuh. Terus enak kumaha? Udah siang tuh mak. Cek Isma harita nu kapaksa moal sakola berarti. Astagfirullahaladzim, budak tinya teu jaluna teu bikangna ieu mun dibararanalna keranan aing mah meni lieur. Cek Pujana harita beri cengkat. Isma harita nu ngahulang heueuh manehna teh sakola kakara kaingetan. Ih, make sekolah segala sih teh. Isma harita nu ngahulang. Bisa terusna Isma harita nyampeurkeun ka Bujana. Masak naon mak? Rek naon kitu? Ya, kan teh sakola. Nya bade masak. Geus tuh bawang tuh siksikan. Rek nyayur mah mak. Pujana harita bari nyororkeun pipiti nu disuku bawang cabe jeung sajabana we. Isma atoheun harita. Itu kitu ngabeberah nu jadi indungna Arga we lantaran mun teu kitu sok katerusan ngamak ka dirina. Leuwih-leuwih ti ka indung da Isma mah bageurna teh ka Bujana mah. Sieun boga kasieun ongkoh buan batur meureun tapi da teu nganggap batur Bujana mah nganggapna teh indung we. Sedengkeun indungna asli mah nyaetana Bu Astri hare-hare we. Suga nanyakeun Isma kunaon geus dahar eta henteu. Papanginya papangi we jeung Isma. Siga jeung tatangi we papangi teh. Anehna Isma teh kawas kitu. Sedengkeun Arga harita anu digusur ku Sipa. Arga harita ditetah naik kana mobil. Pokoknya mah Kang Arga udah nyarios ke Sipa kemana? Jeung Sipa harita. Emang kemana itu orang teh? Kemana we? Cek Sipa harita. Sipa nu asup harita kana tukang setir. Arga ningali Sipa nu rek nyupiran beri kayaan beri ceuri kawas kitu hariwang. Kadegeun ku akang supirna. Cek Arga harita beri keluar deui. Isma oge sarua harita nu keluar. Sup Arga harita nu cerita Isma oge harita asup. Gerung mobil digerungkeun harita kan plesur harita. Arga nu nyupiran beri teu loba omong itu jeung ieuna. Sanggeus kira-kira nepi ka alun-alun kota Bandung. Arga harita pok ngomong. Mereka mana? Isma bingung mereka mana? Atrapi Sipa bingung mereka mana? Dawa tujuan anu pasti. Kalemang Kang. Kalemang? Naon Kalemang? Bawa nama Kalemang. Akang rek gawe. Emang damel di mana? Cimahi. Nya ka Cimahi we. Astagfirullah. Arga harita reuwas. Sipa geus pasti bakal milu ka mana wae. Nyantos Kalemang. Arga harita nu mung tangtuna di datangan ku Sipa mantak nyimpang ka Cimahi oge justru atanapi ka Padalarang oge justru Arga teh harita mung didatangan ku Sipa lain ku masalah teu bogoh jeung itu jeung ieu geus puguh Arga mah bogoh pisan ka Sipa ngan teuing kunaon sikap Arga ayeuna kawas kitu. Berengbeng harita mobil ngeberengbeng indit ngebelah kabelah kulon kabelah kaler anu tangtuna Sipa jeung Arga harita rarinit ke daerah Lembang. Heuleut 2 jam kurang beuneu jam setengahan beuneu ku macet di daerah Ledengna. Lantukna mobil oge geus nepi ka daerah Lembang. Henteu pas kota Lembang, belah dieurana saeutik. Kebeneran di dinya teh lain di taman. Tapi salah sahiji rumah makan anu katingali endah aya taman-taman segala rupa. Di mana? Di dieu Kang. Cek Sipa harita nuduhkeun. Mobil harita diparkirkeun
disambut langsung ku pelayan hotel atau pelayan rumah atau restoran dirinya. Sanggeus parkir duran harita turun neangan tempat anu memang aya dina taman-taman dirinya. Kek duanan dari riu. Sipa anu nyang haripan ka arga dina meja leutik. Harita pok neuteup. Tentang itu geus pararesen dahareun tinggal manganteurkeun. Ngarga. Kumaha? Salerusna Kang Arga teh. Kasipa aya kena naon sih? Eta sipa ngangkana naon? Cek arga malikeun teu daek nanya, teu daek nemalan. Datang terusnya Kang Sipa ngangkana ka Kang Arga teh nya ka Bogoh. Terus naon fungsina sipa neruskeun ka Akang? Lamun sipa ngangkep ka Akang ka Bogoh berarti Akang oge tangtos beureunan. Sipa harita ngahulang. Arga teh ditanya teh sok make teka-teki teu pararugu. Mami Akang ka Bogoh Sipa, kunaon Sipa? Akang ngahindar ka Arga, ka Sipa kan? Saha nu ngahindar? Kang Arga. Di mana ngahindar Akang? Akang kunaon ngundurkeun diri di kampus? Saha nu ngandurkeun diri di kampus? Akang. Iraha. Tadi teh kan ngundurkeun diri. Akang pamitan karena rencangan Sipa sadayana di kampus. Terus Akang angkat, terus sanes ngundurkeun diri kan? Arga harita seuri. Sipa nu bingung harita yang amak weh. Ningali arga nu ngadon seuri. Akang teh kunaon sih kana teh serius negaranan ka Sipa teh? Sipa. Pami Akang teh serius. Ayeuna moal ngiring ka Sipa. Eta Sipa serius henteu ka Andri? Astagfirullahaladzim ya Allah. Kunaon Akang teh make nyarinyaskeun Andri segala. Saha sih? Emang Sipa aya naon hubungan sareng Andri? Teruskeun ka Akang. Hate Sipa nu terang. Saterang Sipa hate Sipa oge. Teu hubungan naon sareng Andri. Akang tos ningali Sipa. Akang tos ngabuktikeun. Di hareupeun Akang sorangan. Sipa nolak Akang. Nu maos Sipa oge nolak Akang. Marga Akang terus nyariosan aneh-aneh ka Sipa. Ya wajar lampami Sipa kasinggung kesel. Sipa kasinggung. Emang Akang teu meunang kasinggung. Sipa hari tengah hul. Hese nakerana nalukeun arga di bawah dina omongan, bawah dina naon. Lantukna Sipa harita kecerakeun Cipanon we. Bingung rek ngomong naon deui, da pasti dijawabna ge nu aneh-aneh ku arga. Tekung Sirila harita da es jus mimiti mah datang. Encan kana sangu sabab bener rek ngarobrol manehna. Pok Sipa harita ngomong deui. Sipa yang terang kepastian ke Akang kan. Sipa ningali Akang kawas kieu janten ragu kan. Ragu. Nyata tos ragu lah. Mari dina hate Sipa pantos aya jalmi nu sanes salian teh Akang. Sipa harita muleulekeun panaonna. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Akang teh nyangke we ka Sipa kitu. Sipa teu rumaos, Kang si sumpah teu rumaos. Teu rumaos. Terus anu dilakukeun ku Sipa di depan Akang naon? Sakali deui Sipa nyuhun gede apunten. Sika teh nuju emosi, nuju amak. Sipa kecida pisan amak nalina perkara di rumah makan ayam bakar kah? Akang anu sing nganggap ka Sipa teh henteu nyaan, teu cinta, henteu Naon? Ya, Akang anu teu percanten we intina mah ka Sipa. Memang nya kan? Sipa ngarana panjang. Lieur. Kalah ka ngomong jeung arga kawas kitu. Sedengkeun arga harita imutna gelenyung. Kunaon ngarengap? Rumasa. Rumasa naon ari Akang teh? Kumaha hubungan ayeuna Sipa sareng Andri sehat?
Si Pak harita kan keluar ke nyepeng kana leungeun arga. Ngan dikorowot eta leungeun arga. Ih, sudah naon menisok. Si Pak harita nu langsung nyuh karena nanti kana meja. Sedengkeun arga ngagurubug harita leungeunna katingali getihan. Kenca katuhunan nu dikerawas ku leungeun si Pak. Anu kuku-kuku nanti para ranjang. Astagfirullahaladzim si Pak. Nanaonan sih? Cek arga harita. Akang nanaonan. Jangan si Pak nu teu dosa. Si Pak teh rumah maos kan hubungan sareng antri. Cek si Pak harita kalah cerik deui. Arga harita anu leungeunna gertihan ret si pangareret. Astagfirullahaladzim. Akang teu naon? Cek si Pak nu cengkat nu saterusna nyepeng kana leungeun. Teu naon. Ieu nandakeun yen si Pak bener-bener geus mapohokeun akang. Cek arga harita bari imut ngaglenyu. Si Pak harita anu ngarasa kaduhung lantaran geus ngerawas, lantaran bakat ku amak nakaranan, lantaran arga anu bulat-bulit we omonganna. Kang ampunten Kang. Si Pak teu maksad. Si Pak mah sok nyebatkeun teu maksad wae kan. Bobat yang direncanakeun meureun ku si Pak. Duh, jika nama si Pak mah ieu mah kana diadili ya. Dilaporkeun ke kepolisian lantaran si Pak tos ka RT ya. Si Pak harita melohok bari cengkat. Kang Arga. Nya, si Pak kana diadili ieu mah. Dilaporkeun ke kepolisian dengan tuduhan KDRT. Tuh, akang tos kieu. Cek arga harita beri mesem. Si Pak nu ngarasa kageteun harita ka arga. Yang nyitak lamun kongang mah. Sedengkeun arga nu hare-hare we teuing naon maksudna arga. Leungeun harita anu katingali getihan. Si Pak nu bingung harita ningali leungeun arga nu memang gertihan. Sanajan arga siga anu memang teu naon-naon tapi jelas bakal peurih engkena. Ya Allah. Duh, kumaha tuh? Mang. Cek si Pak harita kageroan. Mohon Neng. Punten Mang, aya obat-obatan ieu Mang. Tuh tingali Mang. Oh, aya sakedap. Cek si Mamang harita. Nu pelayan didinya langsung lumpat harita. Kana opat ka tangtuna meureun. Tegung sirila harita mau perban jeung segala rupana. Arga harita kerung. Nah, ieu teh maka diperban segala. Entos kieu we. Teu kedah Mang, teu kedah diperban. Kanggo buktos. Cek arga harita. Buktos naon ari Akang? Ya, buktos ka kepolisian. Soalnya si patos KDRT ka Akang. KDRT naon ari Akang teh? Ieu buktosna. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Genep tapak macan. Cek harga harita. Si Pak harita bagi gempeur wae. Sedengkeun harga dina hatena seuring gak berakatak. Si Pak gelis. Gede teuing. Moal aing masih ngalaku mah. Nya ka anjeun si Pak. Kan hayang nyaho we nepi ka mana. Ceuk arga. Anu tetela, arga teh kudu sakarang ngaheureuyan we hunggu ka si Pak. Si Pak mah nyangkana nya we rek dilaporkeun meureunna. Nepi ka harita nyuuh dina pingpingna arga. Ulah nepi ka dilaporkeun lantaran kumaha sakola cenah kitu. Kumaha kuliah jeung kumaha ka orang tuana ngebutna. Arga harita neuteub. Si Pak. Akang moal arek ngalaporkeun. Tapi aya hiji syarat. Cek arga harita. Beri tangah luak lieu ka ditu ka dieu. Si Pak harita melong kana beungeut arga. Syarat naon Kang? Si Pak pasti nyedunan syarat Akang. Kahiji. Siapkeun hotel. Siapkeun kamar hotel Kang Hop. Kamar hotel piraku kanggo ibak. Kanggo naon? Ya bobo. Kanggo bobo sampai samangieun. Rasa? Si Pak deg-degan harita. Maksud arga naon cenah? Kersa. Di mana Kang? Daerah dieu. Nu kaduana
Beki deg-degan keur si Pak. Nu kaduana naon Kang? Akang matang tuh bobo nyarira di hotel. Terus Nyatangtuna bobo sareng Sipa kan. Sipa hari tadi kebulan pencelik panon. Kang harga teh eling Kang. Mut Kang, istighfar. Nah, akang kena istighfar. Emang urusan naon? Sipa nyiapkeun hotel. Terus Sipa bobo. Sipa naon? Kersa kan? Sipa bobo. Sipa ngahulang hari itu. Lamun teu nya. Payahna. Kan terang hukumna sabaraha penginten penganiayaan ka RT ieu mah nebat. Paling ringan 5 tahun. Ampun 5 tahun teh laminya. Lamin teh 5 tahunnya. Cek harga di bari tangga ka luhur. Curugna diketuk-ketuk kana meja. Sipa yang ngadagor we ka harga di make gelas. Pake ku kesel tapi teu bisa kitu. Harga nu kuasa di dia melantar geus dikorowot ku manehna leungeunna. Terus Sipa kedah kumaha Kang? Pokona mah Sipa kedah ngagugu kana naon kahoyong akang. Muriding bulu punuk harga antara Sipa di muriding. Nyage harga kabogohna dalam kudu sare di hotel mah ayeuna can kawin manehna muriding inget. Kumaha bakal jadi nawe meureunan. Leung teh lamun teu hamil kitu cek pikir Sipa nepi ka dinya Sipa. Leung lamun teu hamil kumaha lamun hamil terus agana ngaleungit. Nyage apal imahna. Lalaki mah da panjang lengkah kitu cek pikir Sipa. Astagfirullahaladzim Kang. Masih karunya ke Sipa tuh Kang. Sipa kan masih kuliah. Terus oke. Nya, kedah lemah lembut gitulah. Dah terang akang moge. Terang naon? Sipa ge hoyong kan? Sipa kan teu cenik Kang. Cek Sipa harita bari neuteub keudeuk. Hayang dipikarunya ku harga. Ayeuna dipikarunyana sebenarnya mah da teu naon, harga teh hayang kekituan. Ngan puguh mengaheureuan ka Sipa kumaha reaksina. Harga teh ampun si harga da bener-bener atuh si harga mah. Pika sabaleun sebenarnya. Sipa nu geus pias harita neuteub keudeuk ka harga harita bari ngomong laun. Hayang dipikarunya we kumaha? Sanesnya Kangnya. Sipa naon? Daya alasan tong akang mah. Tapi Kang, teu aya alasan. Sipa ngahulang harita. Teu digugu di kapolisi. Ari digugu heuh da geus puguh kumaha? Manehna teh can kawin itu jeung ieuna berarti kudu ngalagemrak beureunan larangan Allah kitu cek pikirna. Akang teh kudu istighfar. Urang teh kan teu can nikah. Mami Akang teh kiat menikah we jeung Sipa. Saha hoyong nikah jeung Sipa? Ras. Kan Sipa mah pada nikah jeung Andri. Tukang muni sok panjang saunyangka bae ka Sipa teh. Cek Sipa harita ngurucuk di Cipanona harita. Harga teu kuat yang suri didinya ngan ditahan we. Harga harita tumpang kaki. Saterusna nyedot es jus. Leungeunna harita di ketruk-ketruk palebat curugna kana meja harita. Sipa nu ningalikeun we kana leungeun harga anu memang getihan. Ngucur getina teh di lap-lap acan ku harga. Pandangan peurih. Aduh, beri pisan lah. Di lapat Kang. Entong di lapan. Jang ieu jang naon ngaranna teh? Bukti. Cek harga harita terus ngaluarkeun HP. Jepret dipoto. Sipa beuki pias we harita. Antaran cek pikirna ieu harga teh geus pasti bakal ngalaporkeun manehna. Ayeuna mah aya dua pilihan. Nyumponan kayang akang selamat, teh nyumponan kayang akang hayu pulang ya. Ayo. Cek harga beri cengkat. Kang. Cek Sipa ngarangkul turna harga.
Naon? Kersa. Sipa ngahulang deui. Pas inget. Cek pikirna lamun manehna dihukum paling selambat 5 tahun. Atarapi paling sakedeung 5 tahun. Tani ka RT geus ngorowot jeung segala rupa pasti bakal ditamahan cenah kitu cek Sipa. Sipa neuteub kana beungeutna Arga. Tapi naon? Arga harita deg-degan. Antara daekeun teu na ieu Sipa. Sipa teu acan siap kan? Teu siap, emang? Sipa kan masih kuliah kan? Teu acan nikah. Oh, jadi milih di penjara. Sipa oge ngahulang deui. Red Sipa di tengah reret ka Arga. Arga. Sipa teh nyaah bogoh ka Kang Arga. Tapi Pala mitra kaum dangu sadayana. Arga anu neuteub seukeut hatena deg-degan. Dina hatena Arga harita pok ngomong. Daekeun teh si Sipa. Cikan hayang nyaho. Kumaha? Cek Arga harita nanya deui ka Sipa bari neuteub seukeut. Haseumna karanan teuteupna teh. Sipa harita nyuuh dina perbataturna Arga. Simpanya duduk ke Kang Arga. Mami Sipa bade di penjara. Sipa ridho ilahi ta'ala. Asalkan Sipa asal Sipa masih suci kan. Arga harita dina batina pok ngomong. Alhamdulillah ya Allah. Deui hade milih di penjara daripada Sipa. Kudu di kotoran. Syukur ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Sipa teh sieun di penjara. Demi ngajaga rahasia, demi ngajaga kehormatan. Arga neuteub seukeut ka Sipa. Sipa. Cek Arga harita. Ngadeg. Sipa beri tungkul harita. Runggunung harita nangtung lalaunan. Pikiran geus ngecerit we Sipa teh. Ya Allah. Mama. Pak. Sipa harita geus teu wani dineuteub ka Arga. Teu kajin kumaha ge manehna ngelas ka Arga cek pikirna geus pasti we manehna bakal diasupkeun ke penjara. Alasan Arga tepat. Dirina geus ngorowot ka Arga. Anu tangtu bakal dilaporkeun ke polisi ku Arga. Arga harita nangtung adegetan ka Sipa. Jadi eta pilihan anjeun Sipa. Sipa harita manggut. Teu wani neuteub kana beungeut Arga saeutik. Sipa deg-degan hatena. Geus tangtu ayeuna Arga bakal nelpon ke polisi. Nyerahkeun diri manehanana ke polisi. Sipa.
Siapa? Tinggal ya Kang. Si Pak harita nyengkatkeun beungeut tahunan. Di bangku nu jadi saksi urang. Cai anu diinum ku urang oge jadi saksi. Taman-taman anu aya di dieu, kemang-kemang anu tinggal rupay. Nyaksian urang ayeuna. Deg 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 sipa. Dina hatena ngadoa we sipa teh. Mudah-mudahan arga sing bebelik pikir. Sipa anu geus teu bisa dinulung dirina. Cek pikirna arga geus pasti bakal ngaleungitkeun dirina. Bakal ngasupkeun ka kepolisian. Sanajan bapa manehna anak kuat di bidang naon-naon cek paribasana tetep aya salah manehna bakal di penjara moal aya itu jeung ieuna. Paling di kurangan hukumna hukuman saeutik lantaran manggil kuasa hukum anu hebat. Tapi hukum tetap berlaku. Kitu cek pikiran Sipa. Sipa harita meremkeun panonna cerak panonna ngecerak. Sipa. Tinggal di Akang. Akang tega ka Sipa. Akang tega ka Sipa. Cek harga harita beri ngadeukeutan ka Sipa. Panonna anu nanar harita neuteub seukeut ka Sipa. Dek 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 dek. Sipa dak dumadak asa teu napak. Lantaran geus jelas. Arga ayeuna bakal newak dirina. Sipa. Cobi. Raba dadang ka Akang. Leungeun Sipa harita diangkat ditayekeun kana dadana Arga. Kumaha karaosna? Sipa nu teu ngarasakeun naon. Nu ngarasa teh dina awak dirina sieun we nu puguhna mah. Sieun daseukeun ke penjara. Sipa. Kang. Kumaha karaosna? Dingin. Cek Sipa harita. Nu sebutna sebenarnya menyebut dingin teh ka Arga. Si dingin si kejam kitu maksudna mah. Arga imut teh gelenyu. Sipa harita turun. Arga hari kan gabrug harita nangkep Sipa anu satarik. Sipa harita ngap-ngapan harita lantaran Arga anu naon ngaranna teh nangkep ka Sipa. Sipa. Dedeh teuing geulis. Ampura Akang. Akang. Anu sebenarnya mah geus bodoh ka Sipa. Dedeh teuing wanoja sakitu geulisna. Kudu ku Akang diasupkeun ke penjara. Jadi Akang. Jadi Akang. Akang. Mika cinta, mika dedeh ka Sipa. Boro-borone kudu ngasupkeun ke penjara. Sing saha wae Noel ka Sipa. Akang nu bakal turuna. Sipa harita molohok neuteub seukeut kana beungeut Arga. Diri na asa percaya teu percaya kana omongan Arga. Eta justru dipikayang ku Arga nu samemehna pernah diucapkeun ka dirina. Ayeuna datang deui capanana. Dek 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 dek. Dina tadi sieun jeung keung ngarasa saeutik-saeutik pulih deui. Pulih deui pangacianana Sipa nu tadina pucat pias ayeuna balik kana beureum anu era. Dipuji di itu dieu ku Arga anu ayeuna nampe hareupeun bari jeung nangkep awak dirina. Sipa anu geus teu kuasa ditatadikan gabrug wae harita nangkep deui ka Sipa atarpi ka Arga bari ngaguguk ceurik dina dadana Sipa Arga. Punten Sipa. Arga harita ngusapan kana iungna Sipa. Tos geus. Ayo. Urang rayakeun ayeuna ku kaendahan urang. Akang teu tertarik nyobi. Nah, kehormatan Sipa bari situkeun jeung kahayang Akang atanapi meningkan di penjara. Tapi tetela jawaban Sipa memang nyalutkeun ke Akang. Akang nu kedahan mah sujud syukur gaduh calon atanapi gaduh bebene seperti Sipa teh. Anu teu kedag kaanginan. Kehormatan Sipa anu tetap dijaga kajenting di penjara cek paribasana. Daripada aku dumikeun kehormatan Sipa.
Sipa harita nu ngagabru beuki tarik we harita ka arga. Nu ngarasa beuki deudeuh beuki nyah we ka arga lalaki anu dipikat cintaan anu tetela geuningan geus ngabohongan dirina. Nguji ka dirina. Sipa bersyukur oge lantaran dirina teu kapangaruhan kunaon omongan arga anu tadi pernah dilontarkeun ka diri. Waktu anu beuki nyerelek harita kebeurang. Arga harita nelpon. Sawa arga keur aya dilema. Nununganana harita teu masalahkeun arga moal gawe dina poe harita lantaran bejana arga memang keur aya masalah heula. Jadi arga nununa heula pagawean isukan arga pasti datang. Kitu cek pikiran cek arga. Antukna dina poe harita arga lelempangan ka taman-taman anu aya di daerah Lembang. Cog ka ditu, cog ka dieu. Henteu ngurangan keimanan arga. Salat tetep salat. Sanajan deukeut jeung sipa anu jadi kabogohna arga teu nyieun anu aneh-aneh. Sipa oge ngarasa tenang itu jeung ieuna lantaran arga teh aya geus balik di kapelukan manehanana. Cinta manehanana geus balik deui. Sipa oge katingali cecilkeut tekan we seuri harita. Bari ngunag-unag arga dina kembang Indiaan meureun ti ditu na. Arga, ih, menisok naon teh. Cek sipa harita bari ngunag arga lantaran teu beunang-beunang harita. Ayo ka dieu ayo. Cek arga harita bari ngulang-ngulang curugna. Sipa harita nu geus teu kuat lompat ngan buru we harita dira cukut nang karak bengkak. Arga harita nyamperikeun ka sipa. Saterusna arga oge harita milu di gigireunana sipa. Ngan teu naon da kur kitu we hungkul. Pit harita arga ngepitkeun kembang. Saterusna diserapkeun dina palebah ceulina sipa. Anu make kerudung tangtuna. Lain kana ceuli da palebah ceuli we dirinya teu katingali ceulina congean teu nama. Gerantar make kerudung. Sipa harita nu ngarasa bungah bagja bahagia nakeranan anu geus taya wangkas wanganna dina poe harita. Hayangna mah kitu jeung kieuna we jeung arganya kitu di arga tapi dah heuh. Duanana oge masih kene puga lingeran, boga wates wangenna. Duanana oge boga pugeran anu hebat. Dadasar agama nu kuat, arga jeung sipa anu teu pernah ngalakukeun itu jeung ieuna. Para mitra kaum dangu sadayana. Kakocapkeun di Bandung di imahna arga. Ibu Janah anu ningali jam kana jam dinding anu ngegaplek harita. Tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak cenah katingali. Jam geus 12:30 tapi arga encan kana mulang. Isma harita geus grepak we. Panas hatena nu kacida panas. Dak leutik anu mimiti bogoh. Boga rasa kanyaah, boga rasa kebogoh. Hiji lalaki anu dewasa anu dipi kabogohna teh salah kaprah tuntuna mah sifat Isma teh da mika bogoh ka arga. Sedengkeun arga teh leuheung lamun kasebutkeun batur. Da ieu mah jalma anu memang saimah jeung dirina kasebutkeun Isma teh nu diaku keluarga, nu diaku adik ku arga, nu diaku anak ku bujana. Tapi Isma memang bogoh ka arga. Memang saralege moal anu nyalahkeun Isma jeung arga teh hubungan nanaon cek paribasana teu kaiket ku darah. Meunang dikawinkeun itu jeung ieuna jelas halal. Tapi kan ari bujana jeung arga ngaku adi maka Isma nya hese we dianggapna gitu. Tapi memang cinta. Isma anu memang ngahulang jentul we harita di kamarna bujana. Teu ngomong sakemek. Datang bujana nu ngelol pura-pura maca. Padahal mah pikiran anu koleng harita inget ka arga keur naon ayeuna jeung sipa. Arga keur naon si ayeuna jeung si sipa. Arga
Cek Isma harita nu saumur-umurna can pernah ngecelakeun Cipanon jang lalaki. Ayeuna mah teuing kunaon dirina sasedihna karana ditinggalkeun ku Arga. Komo bari babarengan jeung Sipa panas nu kacida panasna. Isma nu tadina tukang ngaledek ka Arga itu jeung ieuna tapi teuing kunaon deukeut teuing duka sering ting babarengan meureun jeung Arga. Tapi da teu kitu. Arga menu tetep ngaku ka Isma teh adi we. Sanajan memang Arga sering ningali Isma itu jeung ieuna. Pernah ningali awak Isma segala rupa, tapi da keur Arga. Tetep we, Isma teh budak leutik nu jadi adik manehanana. Anu baheula sok diakod, sok dimandian, sok diasuh we sakumaha ilarna, adik kanu lanceuk kudu jadi adik. Nya kitu bujana. Nu matak bujana teu asa-asa mun nyarekan-nyarekan nyaan, tapi saban isu rek sakola dibere duit. Indungna Bu Astri siga nu geus hare-hare we, tasantran Bu Astri jeung bujana masalah itu jeung ieuna. Indung jeung bapana Isma oge harita percayaeuna keranan ka Arga jeung buyana jeung bujana. Lantaran bujana teh kacida ongkoh nyaheuna karanan ti leutik oge ka Isma. Nu leutik keur leutikna oge anu kati akod we ka pasar ge. Bela Isma keur di imah oge dihudangkeun ti aja ka pasar ku bujana bakat ku nyaahna ka Isma. Bela ku teuing ayeuna Isma ka Arga makan can nyahoeun beureun bujana ge bakal kumaha reaksina. Tapi da duka kumaha memang Isma kitu kayana. Bujana harita anu ngarasa bingung ku Isma kunaon teu kaluar-luar ti kamar. Harita lol bujana harita ngelol. Isma? Ma? Kunaon? Gering? Ke dokter yuk, gering mah. Cek bujana harita. Teu mah. Teu tapi teu tadi teu kaluar wae kunaon. Yang mana juga ngapalkeun? PS. Cek Isma harita bari nemongkeun buku anu keur dicekelna teh tadi teh nyekelna teh eta we da dibuka mah henteu. Ngan lamun aya bujana ka dinya ditemongkeun manehna keur ngapal. Oh, di dia tuh ngapalkeun ayo. Geus laparan can. Tah can mah. Cek Isma harita nyebutkeun can we da memang eueuh pilapareun. Sanajan can dahar can sarapan ti isuk-isuk oge. Isma harita nu ngarasa bingung kunaon dirina make jeung bogoh ka Arga. Aneh. Kunaon aing resep ka Kang Arga meni bogoh deui. Isma nu ngarasa heran, aneh. Sabab Isma teh di sakola ge loba nu ngahelaran babaturanna nu kararasep. Nu saumur, sausia jeung manehna. Tapi kunaon Isma make jeung leuwih bogoh ka Arga? Inget wae Arga dina keur gawena oge. Isma nu ngahulang mikiran eta kejadian. Anu tangtuna keur meureun cek Isma sorangan teh manehna boga kaanehan sorangan. Cek pikirna boga manehna boga kalainan make jeung bogoh ka Arga nu jauh umurna ila saluhureun manehanana. Tapi memang eta cinta. Ngaran-ngaran cinta mah teu budak teu leutik teu kolot teu budak. Teu aki-aki teu nini. Bisa terjadi aki-aki bogoh ka parawan atau parawan bogoh ka aki-aki. Duda bogoh ka rana. Geus biasa. Duda umur 40 tahun kawin ka umur 17 tahun. Oke aya loba kejadian. Ngaranna cinta mah tetep. Aya rupa-rupa. Aya cinta karena harta, aya cinta memang bener-bener cinta we. Resep. Jadi anugerah. Gitu. Waktu beuki nyerelek ka beurang. Isma nu can kaluar wae ti kamar. Lantukna bujana hasup. Isma teh gering? Henteu. Henteu mah. Tapi kunaon geuning cicing di kamar aya naon sebenarnya? Teu kunaon mah, ya nuju ngapalkeun. Bujana harita. Ningali Isma anu keur maca pura-pura. Bujana kerung sebab Isma maca bukuna make jeung tibalik sagala. Bujana harita mesem. Ret Isma ngaret. Kunaon mah? Ti mimiti iraha Isma teh. Maca make jeung tibalik kitu. Gebeg. Isma harita ngareuwas lantaran manehna tadi refleks pas asup si emak langsung we pura-pura muka buku. Henteu mah ieu pan tadi teh. Naon? Eta make jeung maca tibalik kitu kumaha mimitina? Jeung Bu Isma harita bari seuri nyengir.
Isma dak beureum beungeutna nu teu kacida pisan erana. Ku indungna arga lantaran manehna maca make jeung dibalik segala. Iya man tadi teh oge. Kunaon? Kunaon kemikiran naon? Jeung Bu Isma cek bujana harita. Isma nyimpen buku harita. Dina hatena pok ngomong, Ih. Syukur perupa make jemput balik segala deui. cek Isma harita bari ngalungkeun buku. Bujana harita nu mesem. Ayo. Magis lapar ya. Ma. Cek Isma harita nyengir. Anu ngarasa era seri lagi seri kuda we. Bujana harita nu mesem we terus. Lantaran ngarasa heran boga budak parawan. Make lucu segala make jeung maca tibalik segala rupa. Isma nu ngarasa beureum beungeut harita leumpang nuturkeun bujana harita ka dapur. Sirahna ditakolan we harita ku pereupna. Nih sok naon teh bodoh. Bujana harita nu nepi ka dapur tuturkeun ku Isma. Aku dan harta. Mumpung ieu harga meureunna paneuri datangna keur kamarana heula cenah. Cek bujana harita bari ulah lol. Amang meureun mah. Cek Isma harita tama iseng we dah hate mah kesel. Jeung amarahna karahanan we ka si Ipa pangpangna. Nya sok ah. Isma harita geek dieu. Kakara gegek dieu karita geus growok karita Bu Asri ngagorowok. Ngagorowan ka bujana. Bu Jana. Naon Astri? Sugan teh kamarana pena teriseun. Ya ka deui dah harus ayo. Cek bujana harita. Sup harita Bu Astri asup. Tingali Isma ke dieu we. Aduh, si Isma mah digeunahna keranan Bu di dieu geuningan. Nyakeun bae si Isma mah di dieu we, da raya sasaha. Harga oge sok sagedeung di balai eta init gawe pan. Jadinya gawe di ditu di mana harga teh? Bujana harita. Teu ka ngajawab. Sobaya Isma di dinya. Teuing aku teh apa di mana gawe mangan sok saminggu sekali balik nama. Matak Isma di dieu teh nya atoh we. Oh, nyakeun bae atuh. Isma tong bangor di dieu teh pada sok minta duit cenah si Ma. Tuh. Cek Isma harita bari nyereng. Nyakeun bae atuh da. Balik lagi da mamanya ieu ka si Isma keun bae atuh aya mama sok moes ka si Isma mah. Baju naon ge pan itu baju teu teu nu kamari dipake oge baju SMA teh. Baju teh. Nya. Si Isma mah ayo mintaan beli baju meureun. Tuh mah. Cek Isma harita. Kan bae sok dari mah. Rek Dharma Asri. Moal. Lain boga rek nanyakeun eta. Arisan teh tanggal sabaraha cenah nya poho deui. Teuing nanyakeun ka mama teu miluan atuh. Mata miluan gitu. Henteu atuh Astri. Rem teuing si Arga pan nyebutkeun ulah nya geus beda. Sedangkan mama duit teh si Arga tuh. Diulahkeun ku si Arga berok rek maksa. Cek bujana harita bari nyuk sangu harita. Buru ya Dharma. Moal boga ge panjang geus atuh sugan teh apal. Tanyakeun geura ka dininya tah. Nya tuh ka budini heula. Isma. Mama. Nah, mana teh sekolah geuningan. Tadi teh ke sekolah mah. Kan beda guruna kan rapat. Isma harita meni kalem ngebohong. Bujana harita neuteup ka Isma dina hatena yang seuri ningali budak parawan anu ngabohong kada jadi indung. Ngentil wae omong we bujana mah harita. Teu nyakeun teh gitu. Rapat. Rapat. Cek Isma harita bari ngareret ka bujana. Bujana anu direret tadi tengah balieur teh ku yang seuri ningali budak parawan ngabohong. Lucu na sakedanna tapi ngabohongna nu teu lucu. Cek Bu Asri teh deui harita bari moh we hungkul beroh ria. Nya geus atuh lah. Lamar ka teh dini heula dinya. Nya mah. Leos harita Bu Asri ngaleos. Bujana harita neuteup ka Isma anu imut ngagelenyo. Naon Isma? Make jeung imut sagala. Isma teh sakola. Nya, sakola make jeung ngabohong atuh leuwih beja. Mama,
Isma harita kan laung. Ini pinter ngabohong deh iya. Ini kalem, ini karanan dia juga ucing. Cek indungna nyata cek bujana harita. Isma dikitukeun ngabarakatak seuri. Tasok diajakeunnya ngabohong teh ieu. Teu mah. Engka paksa we. Sok aneh-aneh budak perawan teh ieu. Cek bujana harita ngusap kana bukna Isma. Katingali bujana teh meninya ahna karanan ka Isma teh siga kanu jadi anakna we. Bujana harita dalahar duaan jeung Isma. Sedengkeun si Pak harita anu masih kena di Lembang. Pok harita si Pak ngomong ka Arga. Geus leresan teman di mana sih? Akang teh lebih da mana. Teu kedah terang di mana akang damel lah. Nu penting mah samingon sakali orang tepangnya. Jangan akang laras menurutkan diri di kampus. Henteu. Namun akang di kampus teh sonten. Akang ngambil kelas karyawan. Jangan akang teh. Ya, saban dinten ke kampus tapi akang di jam sonten wae pokona mah. Gitu, nyesuaikeun. Menawi teh menireuwas menawi teh akang keluar lebar masalahna mah. Henteu atuh akang oge ngemut. Cek Arga harita beri nyawel kana gadona Isma. Ata karang gadona Sipa. Anu katinggal aya mucuy na karanan hayang mah grepak we kitu. Kan pada teu wani. Kutiba kitu we. Bari jeung jarang gitu na oge. Isma atarpi Sipa nu imut na gerenyu harita meni bungah na karanan. Bagja ayeuna mah geus barengan deui jeung Arga bener ayeuna. Sipa. Akang teu panuju pami Sipa sasarengan jeung Andri. Ya, si pakan teu hoyong sasarengan Andri anu kamari oge. Andri kan teh kampus teh nyanak mobil. Terus maksa-maksa ngiring ke Sipa. Sipa kersa. Ya jujur we Sipa mah kersa da karunya tadi beda maksa-maksa ongko. Pas teh duit kereta antirkeun cenah ka bumi. Pas duit antirkeun ka bumi teh anu diajak ka bumi nah geura katersan aya Ibu Ramana. Sipa teh diakenkeun ka Bogor ku anjeunna. Sipa atoh. Mas sok narus teh sok aneh-aneh. Ketika penggur kita orang Sipa mah resep. Ada yang cemburunya. Henteu akang teh cemburu. Akang percanten ka Sipa. Sok bade naon anu dilakukeun ku Sipa, akang percanten ka Sipa. Akang nyimpen kepercantenan ka Sipa. Akang moal bade cemburu, akang bade nyangka itu jeung ieuna. Namun langkung sae pami itu jeung ieuna larpon ka akang nya. Sipa ge ngartos. Akang percaya kan percanten ayeuna mah ka Sipa kan? Insyaallah akang percanten pisan ka Sipa. Sipa harita jeung harita ngagablung kana dadana Arga. Karasa nyaman karanan jeung lalaki anu dekat cinta mah bener. Waktu beuki nyarelek Arga harita ningali jam geus aya kana 2:30. Sipa. Wih tos lah ieu tos jam 3. Tapi setelahnya orang asar layu di masjid itu. Mangga. Sipa harita nu neuteup keudeuh ka Arga. Arga ge sahana mah sabenerna mah hayang nyontrol kana bibirna Sipa tapi da teu wani. Leuwih sieun daripada kumah-kumah ke Arga. Lantukna duanana oge harita carengkan. Sipa nu kakepruk lantaran tos diuk dina jukut. Nu kebeneran dina poe harita teh memang kaya anu cerahna karanan. Duanana harita leumpang nuju ka parkiran nyatar kana mobil anu diparkirna. Duanana pagandeng leungeun. Henteu leuwih ti kitu duanana oge. Teu ngajalankeun anu aneh-aneh. Sagalana dijaga antara Sipa jeung Arga teh bener-bener dijaga. Sigahna Arga siga jelema toloheor itu jeung ieuna. Tapi geuning prakna mah Sipa geus nepi percaya ka Arga yen Sipa teh bener-bener hiji lalaki anu memang hebat. Waktu beuki nyerelek sanggeus salat asar duanana harita ngebut ini ke Bandung.